Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu sadayana, alhamdulillah patepang dangu di sareng sim kuring mang aduy teh mohon urang ngadongeng deui kaum dangu sadayana di channelna YouTube mang aduy. Kumaha atuh kabarna kaum dangu sadayana di dinten ieu teh? Mudah-mudahan kaum dangu sadayana dipasihan kesehatan jasmanina sareng rohanina ku Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya robbal alamin. Kaum dangu sadayana lalampahan si kunci di seri nu kamari teh dugi ka si Darmaji keur tarung jeung Kigeheng. Kumaha atuh kaum dangu sadayana carios salajengna teh? Mangga atuh supados teu nyangkolong kana waktos urang kupingkeun wae kumaha jojor carios lalampahan si kuncir ieu. Sok yuk. Curela celeng si Darmaji teh narajangku nonjokkeun leungeun katuhuna nu di arahna teh dadana Kigeheng. Nyalik kitu Kigeheng rikat manehna teh mapak seragana si Darmaji ku tonjokan leungeun katuhuna. Gedug atuh dua peureum nu ngandung tanaga lapisan teh diadu pangkieung cerik-ceuk duanana teh ngajarikeun Kigeheng dua lengkah ka tukang ari si Darmaji ngan ukur salengkah. Ningali nu jadi lawan unggul tanaga lapisanana, Kigeheng teh ngupat na jero hatena teh. Nah si Darmaji tanagana teh lapisanna teh bisa kuat kieu. Da kamari mah tanaga lapisanna teh jauh di hadapkeun kuring. Wah, lamun kieu mah teu bisa dianggap enteng ieu jelema teh. Itu atuh gerentesanana hate na Kigeheng. Ningali nu jadi lawana malah bengong, si Darmaji teh langsung wae nyarita. Kunaon maneh malah bengong Geheng? Kagetnya tanaga lapisan kuring leuwih unggul. Ulah disaruakeun atuh si Darmaji kamari jeung nu ayeuna mah. Angguran mah keur ucapkeun tah jampe modar teh. Aki-aki bau tah ngekos maneh mah kudu waktuna geus modar ku leungeun kuring. Ngadenge ucapanana si Darmaji kitu, Kigeheng makan kurseuri terus diteruskeun ku nyarita. Ulah awak sombong si Darmaji, sanajan tanaga lapisan si lain leuwih unggul teu ngaruh euy ke dewek mah. Piraku we dewek eleh ku cucung sok nyulikan wanoja nu wanina ngan ukur ka bikang. Eta ge dijebak ku omongan si lain, padahal mah kalakuan si lain teh kos satu pisan sarua tah jeung kalakuan kolot si lain. Ngadenge nu jadi lawan ang hina basa kitu si Darmaji teh nafsuna teh langsung wae bedah. Manehna teh langsung wae ngaluarkeun ilmu sakembaranana. Panonna dipeuleumkeun, leungeun disilangkeun, dihareupeun dadana. Ningali kitu Kigeheng ngen surti bahwa nu jadi lawanna teh mapakeun ilmu andelanana. Atuh Kigeheng ngen langsung wae manehna teh mapak ilmu naga bumi. Ari ilmu naga bumi eta kaum dangu sadayana eta teh hiji ilmu nu bisa ngarapetkeun lawana suku lawana kana tanu. Suku lawana teh nganukur di pelong atuh baru karena eta suku lawan teh bisa rapet kana tanu. Kitu atuh kahebatanana ilmu naga bumi. Atuh lamun geus nu jadi lawana geus rapet kana tanu sukuna teh Kigeheng gen bakalan langsung
nyerang lawan aku ajian pupul banyu. Ari ajian pupul banyu ken leuwih hebat deui saha lawan anu keuna sirahna ku ajian pupul banyu, pasti wae eta jelema teh saawak-awak bakal ngarasa leuleus. Kitu atuh anu jadi andalanana ilmu Ki Geheng. So, Darmaji, serang dewek lain maneh teh erek maehan dewek lain. Kitu atuh omongan Ki Geheng. Ari si Darmaji manehna mah hare-hare kos nu teu ngareungeut ka omonganna Ki Geheng. Ningali kitu Ki Geheng ngarasa yakin nu jadi lawanna teh geus keuna ku ilmu naga bumi. Atuh mahna teh langsung wae narajang ku gerakan anu cepat. Curelak. Ki Geheng teh narajang nu maksudna rek nimpahkeun ajian pupul banyu. Kalayang atuh. Siu plos tunjukan Ki Geheng nu ngandung ajian pupul banyu teh ngeplos ngadahar angin. Geveug atuh Ki Geheng teh kaget kusabab nu jadi lawan teh geus eueuh tina tempatna. Can ge kagetna Ki Geheng leungit, Ki Geheng teh kaget deui wae kusabab kana tonggongna aya anu nonjok ku tanaga anu rosa. Jebrot atuh kalayang. Ki Geheng teh ngalayang jauh pisan. Tepung silila gebut atuh Ki Geheng teh labuh nang karak bengkang. Orolo orolo tina bahamna teh ngaluarkeun getih lalambaran. Geningan kursa kitu kabisa teh maneh teh Geheng. Namun geus kieu mah rek kumaha? Ning ayeuna mah tarimakeun we euy maneh teh kudu modar di leungeun dewek. Kitu atuh omonganna si Darmaji bari nyampeurkeun eta ka Ki Geheng. Geus nepi ka Ki Geheng nu keur ngagoler, si Darmaji teh langsung wae angkatkeun leungeun katuhuna nu maksudna rek nimpah sirahna Ki Geheng. Modar saena mah Geheng. Siu peletuk atuh. Si Darmaji teh kaget kusabab kana dadana aya nu maledog ku eta baledogan. Baledogan kan eta teh karasana ku si Darmaji mah mending ngarasa tiis. Atuh mahena teh langsung wae luak lieu ningalian saha anu maledog. Hoi, saha anu geus wani-wani ikut campur kana urusan dewek? Kaluar sia. Namun bener-bener maneh jago mah ulah kos pangecut kitu atuh euy. Nu wani nangkur ngabungohan. Kaluar sia. Pas sinar dan si Darmaji geus ngomong kitu atuh mahena teh langsung wae ningali anu ngajurelat ka hareupeun manehna. Jurelat. Culik atuh. Di hareupeun si Darmaji teh geus aya anu ngajaga gerakan teh mani cepet pisan. Si laing Aji. Rek naon si laing teh nyamperkeun ka dewek. Budak bulon mah cicing wae di dapur. Ke lamun dewek geus rengse maehan si Geheng. Siapkeun we euy kejo jeung nu ngeunah-ngeunah nya. Lain tadi maneh nyalukan nu meledok lain. Pas saya dihareupeun ditahin dit. Kebalik maneh mah euy. Oh, jadi si laing geus ikut campur kana urusan dewek teh. Boga kabisa naon sia teh. Wani-wani ikut campur kana urusan dewek. Geus bosan hirup sia teh Haji. Hitu atuh omonganna si Darmaji ka si Aji. Atuh kaum sadayana
eta si Aji teh pas ningali Ki Geheng jeung si Darmaji tarung teh mana teh langsung wae ningalikeun di kajauhan. Si Aji teh teu tega ningali Ki Geheng erek dipateni ku si Darmaji. Atuh mana teh langsung wae nyokot batu leutik dibaledokeun ka si Darmaji. Gitu atuh anu dilakukan ku si Aji alias si Kuncir di waktu harita. Ari si Aji alias si Kuncir mainna teh geus kabisana teh geus balik deui, ilmu kuncirna teh geus daratang deui kusabab buukna teh geus aya kunciran mani panjang deui. Atuh mainna teh ngawanikeun diri ikut campur karena urusanana si Darmaji. Ari kimendut kaum dangu sadayana mainna teh keur tarung jeung anak buahna Ki Geheng teh arareun heula ningalikeun pamimpinna keur tarung. Atuh pas kimendut ningali si Kuncir di hareupeun si Darmaji teh mainna teh ngupat na jero hatena. Wah, ieu mah si Kuncir teh anu baheula bisa ngalehkeun kuring ya. Wah, gawat ieu mah kudu dipijakeun ka si Darmaji teh saha eta anu aya di hareupeunana teh. Kitu atuh kerentesanana hatena Ki Menod atuh mainna teh langsung wae nyamperkeun ka si Darmaji. Geus nepi ka si Darmaji Ki Menod teh langsung hareos ka si Darmaji teh. Pas geus keur ngarewosna gebeug atuh si Darmaji teh kaget kusabab anu dihareupan ku maneh teh nyaeta si Kuncir anu diwanti-wanti ulah waka di sanghareupan ceuk guruna teh. Tapi si Darmaji kaum dangu sadayana maehna mah ngarasa aing boga ilmu sakembaran, manehna mah langsung wae nyerang ka si Kuncir. Shoot atuh Darmaji teh nunjukkeun beureum katuhuna. Si Kuncir langsung wae manehna teh rikat, manehna teh langsung ngelok ka si sieunana plos atuh tonjokan si Darmaji teh kaplos ngadar angin. Hei, ulah kitu tuh euy. Naon-naon geus main nonyok-nonyok. Ke. Sia aing geus nyaho sia saha. Ya, tarimakeun sia kudu modal ku leungeun aing. Shoot atuh si Darmaji teh langsung wae nyerang deui ka si Kuncir. Maehna teh najongkeun suku katuhuna nu maksudna rek nimpa sirahna si Aji. Atuh si Aji teh langsung wae maehna teh loncat ka gigireunna si Kuncir. Shoot atuh tajongan si Darmaji teh ngeplos ngadar angin. Keula tuh, keula. Naon sia keula. Waktos naseep. Kaum dangu sadayana waktos naseep. Insyaallah lain waktos orang lajengkeun deui ieu lalampahan si Kuncir ieu. Sim kuring Mang Aduy nyuhunkeun dihapunten bilih dongeng lalampahan si Kuncir ieu seueur pisan kakiranganana. Atuh mangga nu tacan subscribe di atas subscribe-nya ku Mang Aduy. Etang-etang penyemangat ka Mang Aduy. Sim kuring Mang Aduy amit pungkur amit mundur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.